tuwur kali sambung pakulingan ya sepi ngetrim pepetetan samya murak samya murak paling ping lan jeruk manis banglus lampahipun ieu astra jingga anu kalasan pisan ayeuna teh aya di bumina nuju ngangluh bingung anu teu manghitung-tung susah mana nu taya sudana ras ngingetan zaman kiwari boy hidup aing kieu wae ieu lain aku mah wae aja kan ngebarung sinang kitu sakang teh biasa we dieu naon eta ye bingung jeung susah teh oleh ngicilik-ngicilik burung teuing ka bingung mata pegang Kang oh iya akibat tina kaaralan kasungkanan hirup di alam dunia mana musibah naon jatuh Kang neuleuh batur atuh dobruh breh itu ieu oh ya aing nyang heuy di janela di dieu ya ngapakinya Kang bari nempok dibuateun ka lebak sawang dibuateun oh Jauh raja turun jantung jadikeun sasikat bae gerenya mangjain taya bagja taya untung jadikeun baraya bae jadikeun baraya
Aduh, ewon. Eta na jana lawai cicing tukang. Kasyawangkeun aing kalebak euy. Aduh. Nempopi buateun bebegig singga rupai katubak angin. Jangan kumaha nyeuna we akang. Oh itu jeung kapelet kudu tunggu ning Anu tunggu teh Kang. teuing ijon meureun. Ah nah betul saya raman kitu hirup. Ini tuh anu cingekeng na galang saha teh euy. Nu keur kedurukan meureun. Keur aku nu ngorek memorosotkeun calanana. Punto. Ampun, meureun keur bebekelan. Manu keur nyumput mah. Nu keur ngisikan. Nya. Tuh geuning langsung cecempe. Nu keur kababatan. Heeh. Lain anu dipikiri bolak-balik di papai di rasa-rasa euy ku dewek. Kumaha Kang? Hah? Perkelis naon ceh? Sorry. Aduh, ampun kieu nya euy karasana nu nyandung teh. Eta Kang. Aja Kang teh nyanung. Nyandung aing teh i. Aduh. Gitu kan? Aduh, ampun euy. Lain roya aing teh kapaksa we ari teh teh. Sosial mah kamu ya. Heeh, sia bisa jadi. Ya, karena kan acan. Anu ngamanfaatkeun ieu. Nya waktu. Ngamanfaatkeun waktu. Payu menyanyi payu. Nya ulah teu kaseueur nganggur. Ai lalaki mah mun euy sanajan sakumaha goreng patut oge bisa payu. Bener. Heeh. Di mana menang pelet Kang? Hah? Di mana mangi pelet? Sakaparan-parane ai pelet mah di mana? Sapangi-pangi dewek teh pangalamanana burber. Mana Kang? Sadunya aing geus kaubek. Oh, Bener. Lain mikiran pamajikan dewek euy. Kumaha wae teh? Hah? Kumaha wae teh? Aduh, ampun sing horeng bogoso teh baheula we memeh dikawin ya. ieu na. Heeh. Gitu kumaha Si Imas beuki dieu teh beuki gede adatna ya. Di Mas saya Mang Nyai. Kai Mas. Ai mata koki. Bika geuleuheun. Ayeuna gitu kan teh. Timuruan ke Sinen. Si Imas ampun deh. Pemajikan aing datang dah. Biasa pemajikan aing ngalamun dina Baladewa marap sigrap purna dewa sih. Majikan aing teh won. Sada manuk kitu ning Kang. Biasa majikan aing mah. Gitu. Ngareun leker. Sada manuk pok saya. Dehem cara urang mah teh majikan aing teh. Baik kan saudara. Ini gede. Sada kalakum. Aduh, ampun. Memang disana teh kitu da majikan aing mah. Heeh. Klik. Cengiran sianya kalapa bijil dicungat ayeuna mah kanyahoan ku aing teh jurig. Oh, na sia ti mana begitu? Alah, marukankeun teh aing teh ngadengekeun sianya capek teh. Ari kitu naon sih teh Mas? Aing teh tadi teh maneh ngocoblak we ngeunah jeung batur nyaritakeun. Nyandung aing teh nyumput dina jero poci deuleu. Oh iya nya nyumput na jero poci. Aduh, ampun Gusti. Aing teh cengiran sia jurig. Naon sia ti jeung ngomong ti bogo jeung macing. Ka aing sia make jeung nyebut 3 koki. Mata aing teh 3 koki kitu. Lain juga koki. Aing teh hayang boga akuarium di imah sanajan imah ku hateup oge deuleu. Akuarium ja aing geus nawar ka babah deuleu. Nawar 12 juta deuleu. Dibikeun ku babah teh 300 salawe ku aing Malang sabaraha Malang dewa. Ulah mengpar make jeung nyebut akuarium 12 juta. Dilebak. Haji aya pek ngajual akuarium. Sabaraha merek meuli. Sabaraha hargana cenah? Boro-boro keur akuarium sih Kain ge deuleu tuh, tempo tuh di kamar. Kayak gitu di kamar nanya naon aing. Bedak geus teu gablek. Tuluy. BH geus kucel. Entak naon ku mehong atuh da sia mah hidung. Hidung ge aing mah nyari jurig. Nyari salah. Aing sebenarnya mah geus heueuh geus teu hayang boga pamajikan ka sia teh deuleu. Eta. Geus puguh tukangeun Gusti Maha Agung. La ilaha illallah. Allahu akbar. Mun mah jeung mewe ngerakeun sia ka tetangga bis pajakeun teh nyatu keur mah heueuh. Binatang mah jeung nyebut kitu sagala. Kudu inget keur bogohna ka aing. Sia keur bogohna ka aing kudu inget na keur bogohna ka aing. Ngabelaan meuntas walungan sia teh. Mas, nih sia gane. Alah.
Belaan cudog-dog tanggal ngigel sia engklak-engklakan. Minggu si era aku tetangga deui. Ayeuna mah kieu gablek ka era. Era mah deuleu ya pamajikan. Katempo kumaneh asalna aing keur anyar kawin jeung maneh, lawang panto ge heureun awak aing teh deuleu. Tapi ayeuna Ayeuna naon ku sia? eta pikiran deuleu ya awak. Awak cek kumaha ku aing cek kudu kumaha sia teh. Urang kumaha aing usahakeun teh dug hulu pet nyawa, hulu dijieun suku-suku dijieun hulu, ceuli dijieun bibir dijieun ceuli. Deuleu bool dijieun bujal dijieun beuheung. Ulah ka mana karep. Ti baheula ge nyaho, baheula mah bener belana kada jadi pamajikan teh. Aya paribasa dug hulu nyawa. Biji dug hulu brot nyawa di jeung itu teh pamajikan aing. Tapi ayeuna kanyataanana aing teh geus jarang dilengkahan deuleu. Aduh, itu dibekak itu sih. Terangannya, aduh ampun. Terang-terangan gitu. Nya kudu kumaha atuh aing teh. Aing teh ngadenge selenting bawaning angin kolepat bawaning beja tembung rawat-rawat gendongan lan pikulan. Aduh, pokok udah pidalangeun sih teh. Ya, mau jikan aing mah. Kedenge beja maneh cenah. Maneh ngadenge beja. Di Kidul Rabul ngelaporan. Di Wetan Rayap. Di Kaler, Gehgel. di Kulon. Di Kolon Ngincin. Kabeh pada nyarita. Tuluy. Maneh teh cenah ayeuna teh kaedanan maneh teh. Satu kangen aing teh maneh teh boga di pamajikan ieu teh heueuh. Beja, cuma beja dulu mentung dipercaya ceuing gitu. Ari beja hungkul mah teu dipercaya tapi bieu kadenge maneh kalapa bijil dicunghak. Naon aing teh naon? Naon. Ya, ingat. Orang mana pamajikan maneh teh nomor teh? Diontrok ku aing mah moal diantep deuleu. Tuh, ente nyandung aing. Rek dosol sia. Lamun percaya karena iman aing cing kaduruk ya imah. Imah teh guru kaduduk sakedeung deui amruk. Baru masakeun maneh. Ya imah ieu ku mewah-mewahna ieu mah diasupkeun ke asuransi ge mumul narima deuleu. Asuransi mana? Asuransi jiwa. Aya asuransi teh naon? Nya si belegug mah. Ari ka kami geuning minang nyarita nyai cing akang teh hayang dahar atuh pangneangankeun deungeun apa eta teh asuransi nu dihakan unggal sore teh. Ampun teh aing. Tarasi mulanya aduh. Ampun nyebut kana gerhana granat teh pamajikan aing. Nyebut bandrek dan sek. Eta mah baheula keur can pangalaman, eta mah geus pangalaman mah ini jago. Nyebut badminton ge babinsa. Aduh, ampun teh. Pangajokeun urang aing pangajokeun ku sia. Aing ngeunang ngejo-ngejonya. Ece cenggiran sia. Lain pangi aya mah cercik yugan. Nanti itu tadi mah cepet wae urangnya. Kesel, aing teh kesel. Hanas kan jadi salaki teh kumaha salaki rek balik. Neangan kejo teh nu peuleun, unggal poe ngejo teh bear, hayang pulun diakalan campuran keusik. Heeh, cuy. Aing cenah modar. Balik-balik kanan hirup. Aduh. Dicampuran keusik geuning alhamdulillah ayeuna mah alus untuk maneh teh mihara rideung nyelap. Paingan. Kudu digusare namanya. Ingat aing nyebut dulu hideung teh ingat ka pamajikan aing nu ngora sisi jam. Eta coba aduh. Eta. Sa. Naon? Eta dipayeureun mami wantu nyebut nu ngora. Lain kalapa ngora kitu. Jeung bayam dijikeun ngeunah. Jeung bayem dihijikeun jadi ngeunah kitu belegug lain naon. Uguhnya da aing teh ketos. Kadenge mana teh nyebut pamajikan anu ngora. Dengekeun ku sia-sia mah sanajan teu ketos oge bau gitu. Aduh. Bau ari inget sih aing nyarita bau. Aya saha teh? Cepat. Aya saha? Astagfirullah aya gempa bumi. Saha jangan nyebut gempa bumi na teh? Lain eta di luar saha? Bejakeun kedun. Maaf kitu eueuh receh. Nu gelo gitu naon. Makin nyebut ke nomor receh. Oh, Emang sabar. urang teh minta-minta? Saha tuh teh? Anjir. Ina ku teu bau. Jangan kela urang teh nyoh lah sakedap. Pamajikan aing geus ngora ka dieu aduh Gusti aing kumaha gempa bumi. Eta teh naon di dinya? Ngobrol jeung saha teh? Saha tuh teh? Cepat. Ngobrol jeung saha maneh?
Naon si teh di aduh ampun ting ijem nak bejiji ka dieu si teh. Aduh eta lalaki. Ngeunah-ngeunahnya. Aduh paduduaan, papanganten meureun. Lain papanganten Aisyah jeung saha ka dieu si jem. Jeung saha dan nyusul sorangan da urang ge sukuan. Jem aduh. Saha ieu teh? Bicara rogah kieu saha ieu teh? Saha teh Kang? Eta tetangga babaturan. Aduh tetangga naon? Ayeuna mah nyebutkeun tetangga teu cara keur hayang mimiti. Akang kan heula sakeudeung kan. Ya cilaka aing kaboker. Ka dia heula sakeudeung kan dia dengekeun. Iya bae ka dieu ya. Ya pada lu urang. Ngedog sia jurig. Dante. Kalana montong para saya teh ieu mah je. Aisyah ijem dek naon atuh datang ka dieu aing janji bare teh heug ku aing dikawin tapi sia ulah datang ka dieu belegug. Astagfirullah dikawin. Nya mau pati-pati datang urang ge aya pada rumah. Heuh atuh nyuratan matak naon ka aing. Tak usah pakai surat-surat dah. Aduh majikan aing. Astagfirullah. Perlu penting ieu mah. Itu saha? Anjeun teh saha? Lembur mah tuh daya mana Banjar Karang panglahiran saking ngendi? Ya kula saking Cirebon. Aku nyebutin saking ngendi. Dan antar kira pas ya peduli teuing. Arep apa sih, Rok? Rentang-rentang mantong. Arep nian si Cepot. Si Cepot teh saha salaki aing deuleu tuyul. Salaki aing nu janggos ya. Alah, berani sama gue ya nyebut jangol. Ya coba-coba urang maju kalatar sarjana dah. Kurang ajar tina mana hapakon wani barang haku. Orang dan apa? Sengaja bilang. Apa cek e? Tina bulan. Aya. Minggu. Potong para sia jurig jadi gerak Kewel Cicing, saya tahu dipisahin, cicing. Kurang ajar. Ini lu kieu mah, kita jadi pamajikan anu ngora teh. Astagfirullahaladzim, banyak aing teh bidadamri. Aing. Alah, Gusti nu Maha Agung, eta hungtung jiga hawu. Aduh, sia ngahinanya. Aduh, ilang. Berawak potongan kebo ngendong. Alah. Kebo ngendong ka aing sia juga uncal nyeleunglem. Ya, sieu mah pati-pati lalaki kawin deui. Geura oge ka batur. Manes ya panas teh alus eta awak eta dada jiga jalan tol. Buat ka eueuh sentukan-sentukan mun rata sia lalaki geuring. Teuingannya, yuh, lalaki maneh teh geus teu bogoheun, deuleu. Geus teu bogoheun ka sia teh. Alah, tenyahoan penting jeung aing. Mana? Penting jeung aing sia teh geus teu kapake. Alah, penting jeung aing panco sia jurig. Teh nyebutkeun panco, erek galah hayu. Majikan aing para saya euy. Kakang atuh. Ampun euy. Bisa atuh. Lain euy Sama daneng ya. lain kuna naon ieu pamajikan aing datang deuleu ka dieu jadi duanana pas saya Ayo baik geus sakedeung baik. Bisa. Giliran jeung aing penting raguan sia kadang raguan. Diragaji sia ku aing beungeut teh. Alah, sia mah dikampak ku aing tiana teh. Eta huntu digeget sia ku aing. Alah, sia disoekeun sumutna dihandap nepi ka luhur di depan kala 12 ku aing. Dipiteskeun sia eta buuk teh ku aing jurig. Sia ku aing di baledog ku bumi sakilegana mah sia ang. Yang mana kemarin dongkeun. Kabina teuing sia teh ya. Sing pake atuh rasa kewanitaan. Nyaho salaki aing teh boga pamajikan tang rasa teh sia teh geulis. Dengekeun. Aing teh nyaho teu boga saki, teh nyaho boga pamajikan. Penting nama kawin asa aya nu ngusahakeun. Penting nama salaki sia bogoheun ka aing, deuleu. Aduh, eta mun capetan kitu pan rasa teh geulisnya. Alah, banget aing teh jiga bujur sia deuleu. Oh, alus. Masih bisa tertawa ya. Alah, masih bisa tertawa di atas penderitaan orang lain. Aya ngomong kitu sia jiga juri kiwi-kiwi teh. Make nyaritakeun salaki aing geus teu puguteun poe ya. Aing mah jelema intelek gua teh menak deuleu. Menak naon menak jinggo. Ari mah parus alah eta daster mun semet semet memuncangan. Komo eta mah naon make rok. Aduh, ira lapisan atuh make rok teh. Ani rok sarang oge ni alah, teh hayang kabita meureun lalaki. Eta bitis mending ngagareleng jiga dibeungeut ku benang rapia. Geus
majikan cepot mah. Ijam sia teh kumaha ieu teh make datang ka dieu ceuk aing janji kumaha bareto belegug. Janji kumaha ai lalaki teh balik-balik. Itu Oh, atuh hampura we da aing teh balik teh teu maan duit belegug na aing kudu maan teh munding teh taplokkeun ka da beungeus sia. Tuh eta lalaki deui nya saruana jeung lalaki mending nya beungeut. Percaya salaki aing mah berarti masih sayang padaku. Aduh. Padaku. Itu buktinya pada kurang sia mengantuk. Kenyataannya aku masih dicintai. Tak usah ya. Aduh menyan siang ke sakedeung deui lah. Entong adu menyan jeung aing mangadu rahayu. Aduh baku. Ayo cepot. Urang balik sakedeung. Aduh enak aja. Allah. Imas potong di lawanan lanan aing nek nanyakeun heula ka si Ijem. Sok tanyakeun. Ai sileung teh Jem datang ka dieu teh rek naon atuh maksudna cing. Sok jawab Yo sok mah jujur. pati-pati urang datang ka dieu lamun eueuh kepentingan. Kepentingan. Naon belegug. Naon-naon ke rumah sa. Tuh ka warung hutang beri geus ngajegur. Geus sabaraha si Jem hutang ka warung teh dieu. Geus teu ka itu hayu balik heula. Urut nganyuk naon atuh sia teh. Kayak nyebutkeun nganyuk naon ai urang di paraban naon kumaneh. Keura oge lilana ditinggalkeun kumaneh. Pan sia teh geus gede mah nya kudu diparaban ku aing meureun bisa nyatu sorangan belegug. Nya meureun dewan jelema teh yeuh kudu dahar, kudu jajan. Dengekeun cepot dengekeun. Heuh naon atuh sia teh. Maneh teh meureun gableuk pamajikan ka dinya teh hayang beungharnya deuk disangka tuyul. Tiba heula nguput eta beunghar teh balangsa kareka hutang mah salaput hulu. Cecekiran si ajurin. Makanya nyebutkeun ka aing tuyul sia jiga buta ijo. Buta ijo. Tak kemplang sia kurang ajar. Ayo balik cepat. Tidak Kumaha. Salaki saya yuk. Ini masih suami saya. Suamiku. Tahu tak? Suami ngakanan wae paku. Surup sianya lah. Surup jengaran siangaran we Ijem. Teh ngadung harti ngaran Ijem teh. Kemarin. Naon si ari hartina Ijem? Ite Indonesia. Aduh, ari Ijem. Ijem teh sokan di jara remput wae. Seluruh Indonesia disemputan kan dibawa tuh kata migrasi. Katra minggal. Aduh, ampun. Ayo dulu, balik cepat pulang. Ngadenge anu edan lah, marulu anu edan anyar ka Cicing, cicing. Cepet ka dieu. Naon atuh ieu teh datang sia teh Jem bener sia teh rek naon minta duit ka aing atawa aya nu gering di ditu. Yo, bapak urang gering. Gering panyakitna kutil segede teko. Kumaha coba carana yo sangkan cageun. Tunggus bunda. Dina naon kutilna teh. Da sapanjang aing kelanan sapanjang aing ka dieu mah da hari teh keur sehat. Sehat nya meureun ada penyakit atuh malum penyakit. Heeh, ai kitu. Ada wae. Nyaho rek datang penyakit mah teh nyaho rek eueuh. Jendol. Oh, dina naon, dina kelek. Dina kelek segede teko. Kutilna teh. Atuh nalin dikeureut ku sia. Akang. Naon? Cacakan kolotna kutilna segede teko dina kelek. Heeh. Komo manehna pantesna ke dina bool. Lu ampun teh mau dikatai. Kudu nyarita mah yo, salaki maneh teh. Baheula mah boga penyakit. Leuheung keneh kutil rada alus beungeutna jeung sia mah. Nah, aing boga penyakit naon Ijam sia? Ai bareto geuning keur barang mimiti. Wah, penyakit naon? Tah leumpang ge embung cenah majar teh boga penyakit ieu asa leumpang ge karasa gundal gendong. Aduh. Eta mah sarua jeung giliran si Emon. Aduh. Ampun teh. Karasa kumaneh karasa geus ngawiwirangna. Periksa teh ka dokter, cek dokter teh kita cek penyakit ginjal. Ieu mah kapaksa kudu dikabiri. Aing hirup gegedenya. Wan. Wah, kebenaran aya. Iya. Bubuhan. Kumaha? Tersibuk.
Tanda pupunakan menyu naon euy. Kan? Nah pupunakan menyu. Jimat di wakado. Jimat naon euy? Kan? Ih, yo mah dibedakeun akang teh. Riwayatna jauh. Air riwayatnya kumaha? Mana? Ada menyuna punuk. Ditagor. Ditakur di mana lagi? Tadi dia Kang tanah kekawasaan anu kawasan. Risukan dewek susuk. Ih, soalnya abi mah serius jelema susukan. Lain susukan belegung. Apa jelema teh sok make susuk. Nya. Tapi nah susuk nu gede-gede teh segede kalapa. Ih, pan ieu susukna susuk wajah. Oke kan ngagejot lembang warna Ih, atuh hebat. Aduh, lain teu panggil jeung si Kewon. Ewon. Heeh. Dieu mati dieu. Ari. Deg gelumpat. Saha? Ewon. Nah kunaon sih make leumat? Tapi ai di ieu teh aya nu ngaberi gelumpat kan jika nyeri cangkeng bongkok. Lain. Boa euy. Ngajuruk. Bukan kadinya ka deukeut leuwih seeng datang ka leuwih seeng teh nu kalabu nu kalendang geus dijebur kata. Aduh, ampun teh. Syukur lain kedengra. Naon sih teh? Lain gurak-gurak ieu naon teh? Nuju nuliskan ieu masalah pembukuan. Pembukuan naon? Oh, biasa we buku asupan, buku boboko, buku hit. Hari gitu. Di selehan kebon awi. Hah? Di selehan kebon awi cenah kepae da warisan teh aya naon keur maneh cenah ta kebon awi kopet cakal bukuna cenah kitu. Oh my god. Bukuna teh tadi cekal teh jae. Nya. Aduh, ampun teh. Ulah dua diwaris teh. Oh, syukur da. Kopet cenah ulah da deui nu. Saya jangan kopet kumaneh ojayan cenah teh ulah teh kitu. Lain nih. Kan? Lain datang kali teh saya pan ente teh RT-nya. Nya. Jadi saya teh boga keperluan ka Pangresa Maha RT. Katanya mang. Jadi nu leubahan dieu pan urang teh salaku RT teh wajib pan. Wajib ngamankeun bisi aya nu pasea. Bisi aya nu itu jeung ieu pan RT anu perlu tanggung jawab sanes. RT mah jarianana nangong ge. Lain Naon? kieu. Ari soalna mah soal saya teh ya pan. Oh, Ayeuna urang silih belaan panjai kungsi harita. nya. Kungsi. kungsi jadung. Tapi bedakeun. Era. Si Ibina kemana euy? Hah? Si Ibina. Mabur nya tak kamari geus 2 poe. Ari kitu kunaon sih? Atuh pira soalna mah rek dipaehan. Aduh, bos jai. Lain teu pira. Bisa kenteu teu pira cenah rek dipaehan. Mode dini uing mana teu pira kagak lagi setum. Nepi ka pae. Aduh, ampun teh. Lain ai uing teh panyanung. Heeh. Kawin ka si Ijem aing teh aduh ampun ai. Si Ijem teh dikawin. Aing mah ampun. Kalian kebukuh-bukuh teuing da aing ngadeukeut teh yang utah. Aduh, ampun teuing. Baru kasih Ijem. Pan ai pamajikan urang pan si Imasnya ngambek. Nya. Ngambek euy si Ijem teh datang ka imah urang. Pasarea. Pasarea. Bah, pasarea. Pasarea kitu belegu. Heeh. Anu da atuh euy. Mesti bisa diungkulan deui ka si Imas mah meuni jeung kasar ngomongna teh. Sia mah curig mah. Wah, bahasa-bahasa nu gariha teh euy nu mata kade omat euy di mana aya budak ieu. Lamun aya barudaknya, ulah cenah ngadengikeun pasea euy basana kalalasar amit-amit. Omat kitu ka barudak ulah diterurutan ieu teh basa nu pasea kitu euy. Oh nya keun Heeh. wae. Tah kitu dulu. Rek diemarkeun ku RT amun pasea di nusal sewa tong di loba budak di sisi lapang lah gitu pasea. Jadi di RT kuring mah pasea teh pindah ka sisi wahangan seula kadangnya budak maksudnya. Oh, bener. Bener. Sebabnya kitu budak mah sensitif euy. Nya. Sensitif sok segala diturutan. Dan lebah dieu pangawankeun urang selaku RT dewek geus teu mampu Gitu. demi Allah aing. Tak kieu ayeuna mah Kang atunya. Heeh. Akang teu mampu. Wayahna teh pagawean sulkeun heula. Nya supaya senang duanana. Heeh. Abdi da RT ngabelaan akang ge palai dibelaan. Lain wayahna jai kedu ka itu ayeuna ka itu. Ka itu Ka itu ayeuna. hayu ka ditu ge atuh. Nu balik ge sanggup ieu teu. Kan?
Sanggup teu? Samut teh sanggup. Oh, optimis. Ih, Bakal aman. aman. Dibere ku sayang i. Ya mun teu aman amin ya pokokna mah. Ayo ka cicing rek nya. Ayo. Mamatkeun deui ah. Sisite bagara kapiraran siang wangi. Sengaida sabaranta. Temolala. Paranjang puntiris paranjang peti ngalah urang di abong titis tulis diri tunggaran habis sorangan jungjunan tunggara habis sanajan digonta ganti aduh alayang mual sanajan digonta ganti mual yang tariku
Tempok sakit kami geus eueuh. Bina-bina teuing saya teh racun dunya mana teh beungeut teh perci jiga racun. Racun yo lalaki urang ge leungit meureunnan. Lalaki mana teh lalaki urang keneh meureunnan. Kok lalaki urang penting nama? Kade mulai tungtung napasnya karere omong ka dia lah. Diuk dia teh. Sok, diuk, nangtung. Coba. Aing mah kakara saumur-umur kajang maneh teh datang ka dieu teh nyemah ijem cing atuh ulah pertengtang kitu. Diulak cang. Pokona semah mah kumaha perbumi. Perbumi sopan, semah sopan. Perbumi galak, semah oge leuwih galak. Tugatan hayam jago naladungan. Ayam jago daladungan. Ya, di mana-mana ge nu ngaran semah mah ka perbumi teh kudu sopan. Perbumi bakal sopan ka semah. Sok ayeuna rek sopan perbumi moal. Sama kumaha persemah. Ai persoalan persemah mah kumaha persoalan perbumi. Ya, kadi gerak. Kadia atuh dina jengjar-jengjar kitu. Kudu diuk di lahunan maneh urang teh? Lain eta dina meja lega na meja. Meja, cenah nu kitu meja. Nah, kan nu kitu ra gaji. Bang bale awi meja. Da urang teh belagu buta huruf teh nyaho meja. Eta teh aya riwayat, bale aya riwayat ieu teh. Riwayatna. Ku museum teh geus ditawar 18 juta ieu teh. Cengar-cengir si ajuri ka. Juta naon juta kimin. Lain kieu ya. Dengekeun ijem. Dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa kami teh asa teh terjajaten ku maneh teh. Oh, memang jadi deh urang mah Dewi Sri Kandi. Nah banget maneh jeung urang teh halus urang tapi aneh. Katempono salaki urang teh dijieun sieun ku maneh teh pogot. Is, ugu da urang mah tadina baheulana urang urut jiwa seni. Urut jiwa seni. Mate katarik berai ke pentang asmara cinta ka urang. Ai kitu lain urut sinden. Aduh, sinden geus terkenal geus moyan bising teh nya. Oh, ieu teh sinden anu geus moyan. Yo, ayeuna urang barang kawin kasih cepot teu daek gawawak gowok sote. Ari baheula Si cepot mah sok rajin gawawak gowok aya budak liwat di gowok. Ayeuna mah kieu we ijemnya. Lamun urang papasean moal aya tuntungna. Nya barina oge gunana. Sarua aja urang teh rebutan catur tanpa bukur. Nah eta Syukur ari ngarti mah. urang jadi sinden teh yeuh lain di daerah urang wae. Ka luar negeri geus. Ka mana ka luar negeri teh? Ka Tiongkok, ka Arabia. Ijem teh pangalaman teh kungsi ka Tiongkok, kungsi ka Arabia. Ih, ai kitu. Di mana ari Arabia teh? Di mana ari Arabia teh? Arabia eta di dinya deket Cilekong. Kek. Kumaha we? Ijem Cing maneh hayang kitu diajar nyinden. Hayang bisa ngibing, geus bisa ngibing jaipongan can. Ibing jaipongan. Jaipongan. Make sorry. Ya, kan soal ibing mah nya. Tapi ulah ngadukur ngomong hungkul, ulah ngadukur nyarita jika nu capetang bisa nyieun cing rek mecakan. Semet mana pengalaman nyieun eta ulah bakal lupat kana ngibing. Hayang mencak. Nah saimbang jeung eta huntuan Pak numpang tini soal teh. Yo, ai soal sora mah ulah dibandingkeun kana huntu. Beda deui eluk-elukanana. Dina sora mah senggol, sunggal senggol lak eluk. Yo, bising teu nyaho, sinden marah kudu nyarita mah bagian Jakarta mah teu kapake nu sejen. Saha nu kapake? Dipentingkeun wae urang kapake unggal taun oge asa rek nyawah ge. Atuh kieu we atunya ijemnya. Lamun nya ijem kungsi jadi sinen sohor, euceuk boga maru model ijem teh teu penasaran. Tapi hayang ngadenge cing ngaran lagu dina sinen lagu naon we hiji-hijina. Oh, rupa-rupa lagu sinden mah. Lagu naon wae? Oh, nya lagu naon anjeun aya. Aduh kumaha lagu anjeun? Teu aya deui seep ulah minta deui teh aya. Daya deui. Nyanyi teh aya deui seep.
Oh. Nya. Di antawisna sajabana ti lagu anjeun lagu naon deui? Oh, dangdut aya. Kumaha hari lagu dangdut? Lagu dangdut rupa-rupa dangdut mah dangdut Sunda. Erek lagu band. Dangdut Sunda? Teh geuning aya lagu kalangkang. Kalangkang. Terus Kalangkang jurig. Cing. Ulah aya mah kieu bae nya. Lamun urang papasean moal aya tungtungna leuwih hade urang duduluran, teu hayang ngadenge cing. Lagu naon wae cing? Lagu band aya. Da ieu ge ngarak kudu nyarita mah penyanyi band. Eta musikana empok. Naon pon? Penyanyi pop kungsi. Kana ieu kana band nyaon teh band. Teu nyaho band ih. Ari band teh kumaha? Benjol segede-gede kieu. Saya atulah dan ukur nyari tahungkul emben nyanyi. Ukur aya deui geus ajeun cing salian lagu anjeun. Dangdut Sunda aya. Kumaha dangdut? Dangdut Sunda. Heeh. Aya manuk dadali aya. Kumaha cing lagi? Alah eta teh riwayat ieu lagu manuk dadali teh. Kumaha lagu manuk dadali teh cing? Kudu ge ngarak kudu nyarita mah urang gowok nyinden teh aki-aki careuri. Aduh, keur ijem lawi aki-aki marewek. Caca aki-aki. Da eta. Kumaha mun nini? Oh, ini mah kamu abret-abretan. Enggak nanti selagi lucunya. Yo abret-abretan sote nini diseureut kala. Kalah naon? Ala jengkong. Ijem. Cing hayang ngadenge lagu teh kumaha teh? Manuk dadali teh. Anu dadali. Aya atuh. Nu kumaha? Heula atuh da urang teangan heula. Ieu na surupanana pan kudu ngahari. Hariring lain haring. DM. Oh jadi hem heula. Sing aya suara mentog itu ai di dehemkeun makan urang lancar. Lagu kumaha cing dengekeun? Manuk dadali. Heeh. Masatna pulukur jauh di awang-awang berkenjang bangun kayak karirang aduh narang uas lejeng pamatu mahaluk maka kemeja bari kibar mas dari nyuruh nah gitu Aya katuluyan mana geuning? yang geus we atuh bola baceng dibayar henteu urang diteruskeun mararanggang Ya, anu manuk dadali nu kitu. Da ieu teh bisa nyapertikeun nama. anu kadali Entrep. entrep di nuna gitu nya Saya dinginnya lagu ieu teh ari dina wayang lagu Geger Sore. masih geger sore Eta ge kudu lain bisa mah ari mah sina nanyakeun. punya eta urang mah aya soteh geger unggul gegeran lain geger sore naon tuh gegeran ayo Anu kumaha gegeran? nu gegeran sagala nurutan naon batu nurutan urang milu Oh, lamun aya nu digebam misalna. Gelo. gelo yang emane jadi gelo Eta. Ayo mah urang. Ayeuna urang ulah kagok babarayaan, ijem ulah kagok babarayaan. Maneh pangalaman tina nyinen. Kami malah pengalaman tina jadi paraji. ulah maneh teh jadi paraji Tong ditanyakeun pengalaman nya panjang teuing. heeh Geus ayeuna mah nyinen lah yang ngadengikeun surah maneh nyinen. anu teh paraji apa sih kene enggeus ayo ayeuna mah urang rarageman kumaha carana ieu urang jeung salaki nah maneh anu rek diserahkeunna urang mending cek urang mah maneh diserahkeun Atuh lain kerek ngelehan maneh teh geus hakan ku sorangan tadinya. Lain ijem ya. Cing ari maneh boga naon salaki kami teh ina sanyana aya barakanya. Dieu ajuh ka kami teh. oh nya eta mah kurang ieu na meureun Ari maneh boga naon sih? kurang buli-bulian Sugan eta beungeut maneh make susu. oh lain susuk deui urang geus rupa-rupa diasup-asupkeun ka awak urang Naon wae di antarana? antarana kawat jarum paku susuk wae awak urang
Sanya nama waleh ijem teu ngarti. Da ayeuna ijem kudu sadarnya gerayu ngenteung gerayu. Ayo ngenteung geranya ijem kudu sadar. Sok teu pernah ngenteung beungeut ijem jeung beungeut eueuh alus mana? Alusan urang geuningan. Mane mah teu beda jeung kokok belung. Eta maneh nepi ka teu sadar kitu eta kamaru. Ayeuna mah geus ulah-ulah parare omongnya moal aya tungtung nanya. Nya. Bener? Ayeuna mah leuwih hade urang sopan ngomongna. Oh, sopan. Ulah ngomong kasarnya. Nya ayeuna mah batas ayeuna ulah ada ributan. Ari ijem Kah cece. Ari ayeuna teh parantos sabaraha warsi atuh sareng pun lanceuk teh. Parantos kenging tilu warsi. Kumaha karaosna kuraye eta sapanjang 3 warsi. Karaosna teh senang subur makmur. Ari aja mah bunga. Ijem sapanjang ayi dipihukumku salaki ece eta dirisikoan sabaraha Sadintena agung abdi mah. sabaraha Ya eta sih dugikeun ka kapal terbang mah kapeser banding ku deudeuh-deudeuhna. Salaki ece ka abdi banding ku nyaah-nyaahna. Hayang naon ge abdi mah dilaksanakeun wae. Kamari hayong kareta dipanggeureun teu ngajugrug hareupeun imah. Asal tinggal daek ge marabanan. Banyak kereta kudu parabannya. Lamun kitu nyatana bener pilih kasih. Jadi kamane mah segala kahayang digugu. Ih cungkonan. Ai ijem. Ece nyuhunkeun mantosan ti ayi. Ka ece mah tos acuh maneh nanti boro-boro ngarisikoan malah suang ece ti dieclok. Tuh nya. Eta beunang diolo ku lalaki teh, beunang dirayu, eta teh rayuan sendal jepit. Astagfirullahaladzim. Ayi, ini eta dina cepil ayi teh suang aceh. Mana? Eta nu diango. Ye, menang meuli euy. Ngaku. Teu bisa. Teu bisa eta suang lain. Itu mah aja. Kumaha. Aduh. Angger kene ieu parasya tidak tadi untung teu budal oge. Samarangan wae. Ya. Kami teh can nolong eta teh aduh yan ngeron aya datang ieu kabeneran. Eta suang teh geuning urang teh dipake ku si Ijem. Eta mah dieclok ku dewek. Lantaran si Ijem harita teh kapan minta diserahkeun dik diolah heula ku suweng ulah wae minta diserahkeun ayeuna. Sabab kudu minta dihampura heula ka maneh teh ayeuna nu rek mereskeun teh Pak RT. Ngomong atuh si teh kumaha ici. Saya. Abdi RT. Saha teh? Saha ieu teh? Aom. Aom naon? Aom Jatuh Krami. Itu kami kumaha teh ngaran teh nu balik atuh bulukeun. Apaan ngangoya nganggo sastra. Itu emang jai teh jai. Nya. Heuh ubar saresma. Ubar saresma jai teh lain. Nya bareto. Ari jate jahe, ari teh irung. Nya. Lamun irung mepet popokan ku jahe heuh. Nya. Jaena tapi nu teu mereket ya mah. Jahe nu lempeng. Aya naon anu mawi mah jai suping ka dieu? Ka dieu teh kieu nyai kaduanana nu mana nu jenenganna Nyi Ijem. Yo, saha ieu teh saha? Pak RT ieu teh. RT. Nya. Saha jenenganana? Wah, pan bieu geuning. Oh, jai. Nya. Mun teuneunnan atuh tambahan ulah sauted ngaran teh. Oh, ratu da sautet tuh gak bisa ngagawekeun anak alus ngaran mah. Jai ditambahan ku op jeung o jeung ang. Jadi, Ya ipong. ya, Nyai gelis. Kunaon jadi ributan wae. Abdi teh raos Pak RT. Teraos kumaha? Kabayangkeun ku Pak RT suang abdi geura tempo, suang abdi aya di Maru. Oh, coba kayak di Maru. Kuringan menang nganjuk, Keun wae eta mah Nyai ayeuna mah kudu beres, kudu roes sakadarna. Atuh di Candung mah da geus biasa kitu. Biasa bisa kumaha Pak, anu kolotna hara. Nu kolot hara karek hara kumaha? Ada gong, maneh mah dasar bada gong. Aneh nu beda gong mah tukang rebut. Dasar maneh buku ngaku-ngaku. Jadi cakap. Gara minta dihampura ayeuna sok buru-buru kanya. Maneh Ridho di Candung teu?
Tanya kene ke si Ijep. Jep maneh Ridho. Ai urang mah nasi urang di sandungnya. Suka wae Ridho. Oh Ridho. Ridho. Ari maneh deui Mas? Ada geus kapalang ayeuna mah. Oh pek atuh keur saling hampurakeun aya mah urang barengan Hampura we. si Masnya. Sawang sun adina. Tuh Panjai nuhun atuh Panjai kuring ieu bisa bereskeun. Atur nuhun atuh ieu keadilan dijadi kuduaan meureun tos Iya. kahartos ayeuna mah yen kewajiban teh kitu tumari mah kana takdir. Tak itu geuning nuhun pisan ya. Pepejan